Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ar-radha'atu ari nyusuan. Tuharimu eta ngaharamkeun ieu radha'ah makana nikah. Tuharimu anu ngaharamkeun naon al-wiladatu ngajuru. Rawathu ngariwayatkeun kana ieu hadis as-sayyidatu Aisyah sayyidah Aisyah. Arrosi ari jalma anu nyocok wal murtasi jeung jalma anu narima nyocok pinari eta dina neraka. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani. Harfu zai ari ieu eta huruf zai. Zaro tos jarah. Saharojulun hiji lalaki akhon ka hiji dulur lahu kaboga ieu si rajul fi qaryatin di hiji kampung. Parosoda mak tuluy ngutus Allah Gusti Allah lahu ka itu rajul malakan ka hiji malaikat. Alama darajatihi dina jalana itu si rajul. Faqala mangka ngadawuh ieu malaikat. Aina areka mana turidu karep anjeun. Qala ngajawab ieu si rajul, akhon bade kadulur li anu tetep pikeun kami fil qaryati di hiji kampung. Pakola mangka ngadawuh ieu si malak halahu naha eta tetep ka akhon alaika pikeun anjeun min nikmatin ari aya hiji nikmat tarubbuha anu ngaraksa anjeun kana nikmat. Qala ngadawuh atawa ngajawab ieu si rajul lah henteu illa ani angin sayaktosna kuring teh uhibbuhu eta mikaresep ka kuring ka ieu si akhon fillahi karena Allah. Qala ngadawuh ieu malaikat fa inni mangka sayaktosna kami Rasulullahi eta utusan Allah ilaika ka anjeun bi annallaha kalawan sayaktosna Allah ahabbaka eta mikaresep Allah ka anjeun kama ahbabtahu saperti yen mika cinta anjeun ka ieu si akhon. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Sahihani Bukhari Muslim. Zuhur kudu ziarah anjeun al-kubura kana kuburan. Tazkur maka eling anjeun biha kalawan ieu zaroh al-akhirata kana akhirat. Wagsil sareng kudu ngadosan anjeun al-mauta ka pirang-pirang anu marawat. Fa inna mu'alajata jasadin mangka sayaktosna ngurus jasad khawin anu eueuruhan mau'idatun eta pitutur balighatun anu banget. Wasolli sareng kudu nyolatan aranjeun alal janaizi kana pirang-pirang mayit. La'alla mudah-mudahan naon dalika ieu mazkur teh yuhzinuka eta nyedihkeun dalika anjeun. Fa inal hazina mangka sayaktosna kasedihan teh fidlillahi eta dina ieuh Allah yaumal kiamati dina poe kiamat. Ya ta'arodu anu ngadatangkeun ieu hazin likulli khairin kana sakur-sakur kaalusan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Hakim Imam Hakim. Zur pek jarah anjeun giban halna lat-latan tajdad maka tambah-tambah anjeun huban kana kacintaan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani. Jawizu kudu ngawinkeun aranjeun abnaakum ka pirang-pirang anak lalaki aranjeun wa banatikum jeung ka pirang-pirang anak awewe aranjeun. Wa halluhun jeung kudu mapaesan aranjeun ka ieu banat azhabakan ku emas wal fiddata jeung ku perak. Wajidu jeung kudu ngaluskeun aranjeun lahunna pikeun ieu banat alkiswata kana pakaianana. Wahsinu sareng kudu ngaluskeun aranjeun ilaihinna ka ieu banat binahlati kalawan mas kawina liurgoba supaya tambah-tambah dipikaresep sahafihinna ieu banat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Hakim Imam Hakim. Zayyinu pek ngagendingan aranjeun Al-Qur'ana kana Al-Qur'an bi aswatikum kalawan pirang-pirang suara aranjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Hakim Imam Hakim. Zayyinu kudu ngagendingan aranjeun ayadakum kana pirang-pirang lebaran aranjeun bitakbiri kalawan takbir wa tahlili jeung kalawan tahlil wa tahmidi jeung kalawan tahmid wa taqdisi jeung kalawan taqdis. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani. Azani ari anu zinah bihali latijarihi ka bojo tatanggana ieu zani layang zuru eta moal ningali sahala Gusti Allah ilahi ka ieu zani yaumal kiamati dina poe kiamah. Wala yuzakihi jeung moal ngabersihkeun Allah ka ieu zani wa yaqulu sareng ngadawuh Allah lahu ka ieu zani udkhul kudu asup anjeun annaro kana neraka madakhilina sarta pirang-pirang anu asup kabeh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami.
Az-zahadatu ari juhud fi dunya di dunya laisat eta lain ieu juhud bi tahrimil halali eta ngaharamkeun kana anu halal wala idaatil mali jeung lain ngalebarkeun atawa noler-noler kana harta walakin az-zahadata tatapina ngaran juhud teh fi dunya di dunya alla takuna eta yen henteu bukti anjeun bima kana harta Fiyadika anu aya dina awak anjeun ausako eta leuwih kumandel ningkal ka anjeun bima kana naon perkara fiyadillahi anu tetep di Allah wa antakuna sareng bukti anjeun pisawabil musibati dina ganjaranana tina musibah menang musibah ida usibta di mana-mana di musibahan anjeun biha kalawan ieu musibah argoba eta leuwih resep mingka ti anjeun fiha dina musibah lawa annaha lamun sayaktos musibah teh ubkiat eta ditetepkeun laka pikeun anjeun rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wallahu a'lamu bissawab.